Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi naf'an mubarakan lana wa lidinka wa linnasi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fattabi ya 'alim iftah lana futuhal 'arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu. Sareng ari maqalah anu nomer kagenep. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. Asyaratun ari 10 min hazihil ummati ti ieu ummat al muhammadiyati nu bangsa Muhammad. Hum ari ieu ummat kufarun eta pirang-pirang anu kufur. Billahi ka Gusti Allah al-azimi anu maha agung. Wa yazunnuna sareng nyarang ka ieu ummat kumaha nih annahum kana sanyana ieu ummat al mu'minuna eta anu mukmin sadayana. Sapuluh golongan hakikatna maranehna teh kafir, tapi dirina sorangan teh nyarangka bahwa masih kene mukmin. Padahal hakikat nama tos kufur. Mana wae anu hakikatna kufur tapi nyarangka dirina teh masih kene iman. Hiji al-qatilu anu maehan li muslimin kajalma Islam au zimmiyin atawa kakapir dimi kafir anu teu ngamusuh bi ghairi haqqin kalawan teu aya hak. Hiji hakikatna kufur tapi manehanana nyangka mukmin keneh nyaeta jalma anu geus maehan jalma muslim atawa maehan jalma kafir tapi anu dimi maehanna teh tanpa aya hak. Beda deui jamun ayeuna harobi. Ari harobi mada merangan ka urangna. Piraku urang di perangan urangna cicing wae. Ta ari zimmi mah henteu ari ngaganggu mah gitu. Biasa bahkan natanggaan jeung urang oge. Ta upami kafirna dimmi mah teu kenging diganggu. Sehingga lamun jalma anu ngabunuhna tanpa aya hak eta teh kagolongkeun kufur. Nu kadua wasahiru jeung tukang sihir ngaganggu batur tapi teu pahareup-hareup tawa ngaganggu batur ti kajauhan kumaha we carana. Waddayusu katilu jalma dayus ngantep di mana
nyaksian kaawonan kadayus nami ongkoh apal goreng tapi teu digeingkeun ku urang kadayus teu ngageingkeun alladzi anu la yagharu anu henteu timuru ieu ladzi ala ahlihi ka ahlina ieu ladzi tegasna tara daek ngageuing kitu ae hurumihi tegasna pirang-pirang mahramna Allah fa ammal ghairatu anapon ari anu timuru alati anu yuhibbu numika cinta ha kana ieu lati saha Allahu Gusti Allah fal ghairatu mangka eta timuru firroibati dina ragu-ragu wa amal ghairatu anapun ari timuru allati etaan begitu anu mika bendu ha kana lati
Sa'allahu Gusti Allah fal ghairatu mangka eta timuru fi ghairi raibati dina salian ti ragu-ragu. Wa ammal khuyalau jeung anapun ari anu garumede allati anu yuhibbu numi kacinta ha kana lati saha Allahu Gusti Allah fakhtiyalur rajuli mangka eta gumede na hiji lalaki fil qitali dina peperangan waqtiyaluhu jeung gumede na ieu rajul ingdas sodaqoti dina nalika sodaqoh. Wa ammal khuyalau jeung anapun ari nu garumede allati anu yubgidu anu mikabendu hu kana lati saha Allahu Gusti Allah fakhtiyarur rajuli eta gumede na hiji lalaki pil bagyi dina kalacutan wal fakhri jeung dina kaagungan. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban. Waruya sareng diriwayatkeun naon annahu sayaktosna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Nabi innallaha sayaktosna Allah taala la yaqbalu eta moal nampi Allah yaumal qiyamati dina dintenan kiamah minas syukuri ti jalma nu syukur sorfan kana ibadah fardu wala adlan wala jeung teu nampi Allah adlan kana ibadah sunatna naon ari syukur ditaros Rasul pedah tadi bahasana minas syukuri sorpan wala adlan kila ditaros Nabi wa masyukuru ya Rasulullah wa ma jeung eta naon asyukuru ari syukur ya Rasulullah wahai Rasulullah qala ngawaler Nabi allazi eta anu yudkhilu anu ngasupkeun ieu ladi ala ahlihi ka ahlina ieu ladi ar-rijala ka pirang-pirang lalaki syukur teh ngasupkeun lalaki sejen yudkhiluhu ala ahlihi rijala. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Hiji nembe nu hakikatna kufur tapi masih keneh ngaku mukmin dirina
nyaeta jalma nu ngabunuh tanpa hak reka muslim atawa ka kafir dimi. Nu kadua nyaeta jalma anu gawe sihir. Nu katilu nu boga sifat dayus ngantep kana kaawonan. Nu kaopat wa mani'uz zakati jeung anu nyegah kana zakat. Tara daek ngaluarkeun padahal geus nisab gitu. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Abu Hurairah qala ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah. Ma min sahibi zahabin tepati-pati jalma nu ngabogaan emas wala fiddatin jeung tepati-pati nu ngabogaan perak la yuaddi anu teu nyumponan ieu sohib minha tina ieu zahab fiddah haqqoha kana hakna zahab fiddah tegasna teu karsa dikaluarkeun zakatna illa iza kana kecuali di mana buktos naon yaumul kiamati dintenan kiamah sufihat tah dijadikeun papan lahu pikeun ieu sohib naon sofaihu pirang-pirang papan minan nari min narin tina neraka pauhmiya tuluy dipanaskeun naon alaiha ieu sofaih papan teh pinari jahannama dina neraka jahannam payukwa tuluy diistrika biha kalawan ieu sofaih naon janbuhu gigirna jalma wajabinuhu jeung tarangna jalma wa zahruhu jeung tonggongna jalma kullama barodat samangsa tiis ieu papan atanapi sofaih uidat tah dibalikeun deui ieu sofaih lahu ka ieu man pi yaumin dina hiji dinten kana nu bukti naon miqdaruhu lilana ieu yaum khamsina alfasanatin 50.000 tahun hatta yukdo sehingga dihukuman naon bainal ibadi di antara pirang-pirang hamba payaro mangka ningali ieu si sohib sabilahu kana jalana ieu sohib imma ilal jannati boh ka surga wa imma ilan nari jeung boh ka neraka kaopat anu kagolongkeun jalma kufur tapi dirina ngaku keneh mukmin teh jalma nu tara kersa ngaluarkeun zakat
zakatul mal atanapi zakatun nafsi. Landasanana dawuh Rasul saha jalma nu ngagaduhan emas perak atanapi harta nu sejena kari-kari tos nisob tapi layu addi minha haqqoha teu dikaluarkeun zakatna mangka balukar keur jalma nu tara kersa zakat tapi geus nisob sufihat lahu sofaihun minan nar disadiakeun papan tina neraka. Tuluy urang teh atanapi jalma nu teu ngaluarkeun zakat teh digolerkeun dina luhur papan eta diistrika we engke teh kitu tapapana dijieun tina neraka istrikana oge nya kitu keneh. Kumaha ge urang ayeuna nyieun alas pakaian anu rek diistrika teh gitu. Awak urangna ibarat baju nu rikes nu rek diistrikana. Ta eta balukar keur jalma anu tara kersa ngaluarkeun zakat. Nu kalima hakikatna kufur tapi manehanana ngaku mukmin. Wasyaribul khomri nu kalima anu nginum arak. Innamal khomru wal maisiru rijsum min amalish syaiton paj tanibuhu. Nu kalima jalmi nu nginum arak. Fil hadis eta tetep dina hadis syaribul khomri ari jalma nu nginum arak. Ada abdi mah lain arak da obat sarua we daya ijma aya kias teu obat abdi mah henteu nginum tapi ngelem sarua we ari mantakweur kana diri teu nginum teu obat teu ngelem ngan kucubung dilebokan sarua yuhsyaru dikumpulkeun ieu syaribul khomri wal qauzu jeung ari kendina. Kawas kendi wadah cai mun baheula mah kendi nu dijieun tina tanah liat gini. Muallakun eta nu digantungkeun pi unukihi dina pundukna ieu syarib. Mun urang mah naon ember kawas teh kitu digantungkeun dina beuheungna. Wal qadahu jeung ari gelasna piyadihi eta tetep dina leungeunna ieu si syarib. Wa huwa risaribul khomri antanu eta leuwih bau mingkulli jipatin tinimbang setiap bangke alal ardi nu aya di bumi. Bau jalma nu tukang nginum khomer bakal leuwih bau tinimbang bangke nu aya di dunya. Bahkan teu kitu wungkul yal anu bakal ngalaknat hu kasyaribul khomri saha kulluman saban-saban jalma yamurru nu ngaliwat ieu man alaihi kana syaribul khomri minal khalqi tisakabeh makhluk. Urang keur nginum arak loba jalma nu ngaliwat loba sato nu ngaliwat deukeuteun makhluk Allah nu sejen salian ti jalma jeung sato setiap nu deukeuteun jalma nu syaribul khomri atanapi nu ngaliwat sekalipun bakal ngalaknat ka jalma anu nginum arak.
Eta nu kalima hakikatna kufur tapi manehanana ngaku mukmin. Nyata jalma nu tukang nginum arak. Kagenep waman jeung jalma wajaban wajib alaika man naon al hajju munggah haji. Tapi palam ya hujja mangka teu munggah haji ieu man. Tos nisob cekap kanggo ongkos, cekap kanggo nafaqah, salirana sehat, kiat naik kendaraan. Tapi teu maksakeun kanggo ngalaksanakeun ibadah haji. Padahal secara nominal mah secara finansial parantos nisob. Eta golongan nu kagenep anu hakikatna tos kufur tapi manehanana ngaku keneh mukmin. Qala Allah Ta'ala ngadawuh Allah Ta'ala wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Wa man jeung ari saha jalma kafaro eta nu kufur ieu man fa innallaha mangka sayaktosna Allah ghaniyun eta nu maha beunghar anil alamina ti pirang-pirang alam. Aya tegasna waman saha jalma taroka nu ninggalkeun ieu man i'tiqada wujubil haji kana nekadkeun wajibna munggah haji. Fa innallaha mangka sayaktosna Allah ghaniyun eta nu maha beunghar anhu ti ieu man. Maksad ayat nu nembe teh nyaeta jalma ninggalkeun nekadkeun wajibna haji. Tegasna teu nekadkeun kana wajibna haji. Ruya diriwayatkeun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon annahu sayaktosna kalakuan sareng tingkah naon annahu sayaktosna nabi punten da'a eta ngadua nabi li ummatihi pikeun ummatna nabi ai asyiyata gitu. Asyiyata arafata dina sore dintenan Arafah tanggal 8 Zulhijjah sore Nabi ngadoa pikeun umatna sedengkeun salami ngalaksanakeun wukuf di Arafah teh di dinya teh doa teh mustajab sadaya keur jalma nu munggah haji teh. Wastaghfaro teras nyuhunkeun hapunten Nabi lahum pikeun ieu ummat fa'auha teras ngawahyuan saha Allahu Gusti Allah ilaihi ka Nabi ini kana sanyana kaula saur Allah qad ghafartu nyata ngahampura kaula lahum ka ieu ummat ma kana dosa baini anu tetep antara kaula wa bainahum jeung antara ieu ummat walam agfir jeung moal ngahampura kaula lahum ka ieu ummat zulmahum kana zalimna ieu ummat ba'dahum kasawarehna ieu ummat li ba'din kasapalih deui
Fazada teras nambihan Rasul fil istighfari dina istighfarna. Wa qala sareng ngadawuh Rasul, innaka qadirun ang turdiya khusumahum. Innaka sanyana anjeun innaka sayaktosna Gusti qadirun eta nu maha kawasa antur dia kana yen ngaridoan Gusti husumahum ka musuhna kana permusuhanana ieu umat. Palam yujib mangka teu ngaijabah Allahu ka nabi tilkal lailata dina eta peuting. Palamma kana mangka samangsa buktos naon godatul muzdalifata enjing-enjing dintenan Muzdalifah auha maparin wahyu saha Allahu Gusti Allah ilaihi ka nabi bil ijabati kalawan ngaijabah. Pada basama teras mesem Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sareng ngadawuh Nabi, ajibtu min aduwillahi iblisa. Saur Rasul ajibtu kaget kaula min aduwillahi ti musuh Allah. Iblisa tegasna iblis. Lama ajaba samangsa ngaijabah saha Allahu Gusti Allah li pikeun kaula duai kana doa kaula soha mangka ngajerit ieu iblis bil waili kalawan kacilakaan wattaburi jeung karugian wa wadha'a jeung nyimpen ieu iblis at-turaba kana taneuh ala ra'sihi kana luhureun sirahna si iblis kagenep nu hakikatna kufur tapi manehanana ngaku jadi mukmin keneh nyaeta jalmi tos nisob kanggo haji tapi teu kersa ngalaksanakeun ibadah haji. 7 wasa'i katujuh jalma anu gawe dina naon fil fitani dina pirang-pirang perfitnahan. Ayil amili tegasna nu damel fi asbabil fitani dina pirang-pirang sababna perfitnahan. Tak ulah wantun midamel hiji perkara lamun jadi fitnah gitu. Sok sanajan ayeuna padamelanana ceuk urang mah teu kaluar tina aturan agama. Anggar we ari mantak jadi perfitnahan. Kadalapan wabai usilahi jalma anu ngajual kana naon silah teh aya kapayun asilahi kana silah wabai usilahi jalma nu ngajual silah. Naon ari silah? Wahia ari silah eta kullu uddatin saban-saban persiapan lil harbi pikeun perang kang ngajualan senjata
anu dipake ngadolim, dipake ayeuna tawuran, pake naon we lah. Lamun apal jalma eta rek ngaroga hala batur, rek ngadolim batur, mangka jadi haram ngajual barangna oge. Tapi sok sanajan bedog nu dijualanana ari lain keur kadoliman mah meunang. Min ahlil harbi, ka ahli perang, ka musuh. Wa min jeung ari lapad min eta bi makna lami kalawan makna lam. Nu kasalapan wana kihul mar'ati, kasalapan anu ngawin awewe. Ayi zaujati tegesna ka pamajikana, tapi piduburiha dina palawangan pengkerna. Nyaliang tai wanaqih salapan ta ngadukhul bojona tapi palawangan pengkerna. Naudzubillah. Wanaqihud datir rohmi, kasapuluh nu kawin ka awewe anu muhrim. Muharramin tegasna nu diharamkeun ditikah, kawin ka mahram gitu. Jinah adi lanceuk, naudzubillah. Aiwatiin tegasna nu ngawati, zikorobatin nu ngabogaan karabat. Muharramin nu diharamkeun. Bimilkin kalawan milku ngamilik, au ghairi atawa lianti milik. In alima lamun nyaho si jalma aizonna tegasna nyangka jalma hazihil af'ala kana ieu pirang-pirang padamelan halalan kana halal kafaro tah kupur ieu jalma. Jalma ngarekeun halal kana nikahna anu samahram. Mangka eta kategori jalma nu sapertos kitu kagolongkeun kufur. Kumaha ayeuna nu ngalakukeunana tapi teu nekadkeun kana halal. Amma iza taqoda anapun di mana nekadkeun ieu si jalma annaha kana sanyana ieu apal haramun eta teh haram pala yakpuru mangka teu kufur ieu jalma. Ongkoh midamel haram pagaweanna mah tapi dina hate teu dibarengan nekadkeun perkara haram eta teh jadi halal. Tak lamun urang keur gawe doraka sing inget eta teh teu halal. Make barang batur teu bebeja gosob ngaranna misalkeun asa geus biasa ulah ditekadkeun halal eta teh. Lamun nekadkeun halal kana kalakuan kitu paur tiba kana kakupuran. Lamun urang keur migawe apal eta teh goreng tapi kala dipigawe ulah ditekadkeun goreng eta bener. Tetep we dina manah mah kudu apal kudu nekadkeun bahwa eta teh haram tetep. Sanajan urang keur tiba di dinya dina haram. Ta eta 10 jalmi hakikatna tos kupur tapi manehanana masih keneh ngaku bahwa manehanana teh jalma mukmin. Nu kahiji saha? Jalma anu ngabunuh batur tanpa aya hak. Nu kadua jalma nu gawe sihir. Nu katilu jalma dayus. Nu kaopat anu tara daek ngaluarkeun zakat
Nu kalima nu nginum arak. Nu kagenep jalma geus nisob haji tapi teu ngalaksanakeun. Nu katujuh jalma nu gawe dina perpitnahan. Kadalapan ngajual senjata nu rek dipake ngadolim. Kasalapan ngajima awewe nakih di dinya teh, ngajima awewe tina palawangan pengkerna. Nu kasapuluh dan tadi teh kawin ka anu mahram. Ta eta jalma hakikatna tos kupur sok sanajan dirina ngaku keneh jalma mukmin. Bagian maqalah ka-7. Wallahu a'lam bishawab. Dan